Jadi jangan dilebet sama ke ieu, hujan dia. Ada diajar ya, diajar tolak. Tadi dia dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari wa ruhaba'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna min fadlillahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil da'wa wal jud. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil khulud. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa kasir arzaqana wasfi mardana wa yassir asirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sayyidul awwalin wal akhirin habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dayya'a maulidi hurrimat alaihi syafa'ati. Al-hadis. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin summa alhamdulillahi rabbil alamin. Langkung timayun puja sinar puji hayu urang samasa sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Izzati. Salawat kali salam al-makrunatu bitaqdim semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun kepada keluargina, kepada tabi'in atba tabi'at kabedihin nama ka urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan orang sadayana jaga di kiamah kenging syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, kersana guru urang sadayana, ahibbal kiram wal muhtaram, kersana aa anu kusim kuring dipi hormat kalayan insyaallah ku Allah dimuliakan. Ahibal kiram, Bapak Muratibul Awqad selaku pembawa acara, pengatur waktu pembawa acara anu mana mantena mimpin dina ieu acara anu sami kusip kuring dipi hormat kalayan insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tekakantun
para aparatur pemerintahan di bawahan sampai atasan anu hadir tina ieu patempatan saumumna anu kusim kuring dipihormat kalayan insyaallah Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat anu sami hadir di ieu patempatan sami anu kusim kuring dipihormat kalayan insyaallah Allah dimuliakeun. Teristimewa kepada panitia penyelenggara acara kersana akang sekeluarga besar beserta anak didik Sinar Pusaka Harapan nyata mana mantena kembangkeun seni budaya anu mana dina ieu wengi seja miemut karena dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu alhamdulillah kunyatukeun persatuan nyatukeun emutan demi terselenggarana ieu acara anu alhamdulillah ayeuna tiasa terselenggara anu mana hadirin wal hadirat rahimakumullah moal biasa terselenggarana ieu acara lamun tanpa ayeuna kakompakan, tanpa persatuan, tanpa ngahijikeun emutan, boh tanagina, hartina, atanapi hartana, maka suatu acara moal biasa terlaksana. Lamun urang teu aya persatuan, boh antara akang sekeluargi panitia penyelenggara ieu acara sareng ayeuna rekan-rekan Sinar Pusaka Harapan anu mana pidau ulama nyangemkeun kunu kalian daya wala takunu kal udunain. Kudu aya cenah anjeun kabeh nyata seperti dua panangan. Coba kurang telaah hadirin wal hadirat rahimakumullah anu mana eta dua panangan kakompakanana luar biasa. Ayeuna di mana-mana panangan palih katuhu ateul. Anu sok ngagaro panangan palih katuhu ataupun panangan palih kenca. Pasti otomatis digaro ku panangan palih kenca tanpa ayeuna naon, tanpa dititah spontan. Eta panangan palih kenca ngagaro kana panangan palih katuhu. Nya kitu deui ayeuna upami teh mah ateul anu palih kenca spontan panangan anu palih katuhu ngagaro panangan anu palih kenca. Di mana dua-duana ateul saling gosok. Eta panangan palih katuhu sareng panangan palih kenca kunaon ku kakompakan eta naon dua panangan. Coba kurang ayeuna panangan palih kenca tara sirik kana panangan palih katuhu. Anu mana eta panangan palih katuhu mah tugasna anu sae-sae di mana aya apel dicanak ku panangan palih katuhu. Coba kurang telaah panangan palih katuhu mah nyaeta naon nyana ayeuna suatu perkara anu sae di mana-mana naon ayeuna aya lipat-lipatan urang dicanakna ku panangan palih katuhu. Di mana-mana ayeuna aya naon di dieu aya cawu upama teh dicanakna ku panangan palih katuhu. Di mana-mana ayeuna aya naon aya besek dicanakna ku panangan palih katuhu. Giliran ayeuna panangan palih kenca marehna mah naon bagian anu geuleuh-geuleuh. Di mana-mana urang pesuarak kadieuna urang hayang miceun. Eta dibersihan ku panangan palih naon? Panangan palih kenca.
tara sugan urang ayeuna di mana-mana obeh urang panangan ku paling katuh tara pasti ku panangan paling kenca tah eta panangan paling kenca teu sirik kana panangan paling katuh ku kakompakanana. Ayeuna akang sakeluargi ngayakeun ieu acara takdiman wa takriman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka priyogi urang sapara kanca anak didik beserta akang kedah kompak dina ngayakeun takdiman wa takriman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu gaduh harta mangka ayeuna tiasa ku harta anu gaduh emutan tiasa ku emutan anu gaduh tanagi tiasa ku tanagi. Pamudah-mudahan ya sepuh sadayana alhamdulillah tina ieu wengi katingali kurang sadayana kakompakanana luar biasa sok sanos hujan tiasa ngahadiri kana ieu acara takdiman sareng masa Allah katuangan lagi teu kaleueutnya luar biasa. Mudah-mudahan isi ngajantenkeun saksi di payunan Allah Subhanahu wa taala sejak takdim meemut kana dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akang sakeluargi beserta ayeuna sapara kanca anak didik ayeuna sinar pusaka harapan. Mudah-mudahan sing kenging syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana ieu perguruan masih dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, masih ngajanjakeun tameng, masih ngajanjakeun ayeuna penjagaan kangge naon ngabela kangge agama terutama nama. Mudah-mudahan ieu sing ngajanten ilmu anu diraih dina ieu tempat. Mudah-mudahan masih ngajantenkeun pembela kangge kiai sareng santri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu mana urang sadayana dina ieu wengi nyata ngayakeun takdiman wa takriman dipadalkeun junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu mana Kanjeng Rasul teh manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama. Nyata Kanjeng Rasul teh afdalul makhluqat, paling utamana sadayana makhluk. Anu mana Kanjeng Rasul teh sayyidul makhluqat, anu janten gustina sadayana makhluk. Anu mana Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk kabagi-bagi. Aya makhluk teh anu ngagaduhan akal tapi henteu ngagaduhan nafsu. Saha? Nyaeta para malaikat. Malaikat diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan akal tapi teu ngagaduhan nafsu. Aya makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh ngagaduhan akal sareng nafsu. Saha? Nyaeta jelema manusia urang sadaya. Ku Allah diciptakeun urang sadaya ngagaduhan akal sareng nafsu. Aya makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh anu ngagaduhan nafsu tapi teu ngagaduhan akal. Saha? Nyaeta sato, doma, sapi, kebo ku Allah diciptakeun nyaeta ngagaduhan nafsu tapi teu ngagaduhan akal. Makanya ayeuna sato sugan teu eraeun sato bubulucun. Teu make calana ge sato mah teu eraeun. Naon sababna? Doma omah ku Allah teu dipaparinan akal. Makanya doma teu kahitop ku Allah besara. Sugan teu diparentahkeun doma salat henteu, teu diparentahkeun doma nyiar ilmu henteu. Naon sababna? Sabab teu dipaparinan akal ku Allah Subhanahu wa taala. Doang ayeuna jelema anu belok
dicana ku Allah Subhanahu wa taala akalna mantena teu ngagaduhan akal. Makana jalma gelo teu kahitung ku sara. Teu wajib jalma gelo mah salat. Teu wajib jalma gelo milari ilmu. Teu wajib jalma gelo zakat. Kunaon sababna? Sabab jalma gelo mah teu ngagaduhan akal. Dicabut ku Allah akalna. Mata hadirin rahimakumullah, lamun urang ayeuna mung salat mung ngaji geus we gelo salamina teu diwajibkeun ka jalma gelo salat, teu wajibkeun ka jalma gelo ayeuna milari ilmu. Naon sababna? Sabab jalma gelo mah teu dipaparinan akal ku Allah Subhanahu wa taala, dicabut akalna ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji jalma teh anu ngagaduhan ayeuna naon? Makhluk teh anu ngagaduhan ayeuna nafsu tapi teu ngagaduhan akal, nyaeta naon? Sato. Aya makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh ngagaduhan akal tapi teu ngagaduhan nafsu. Saha? Nyaeta para malaikat. Malaikat diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan malaikat akal tapi teu ngagaduhan nafsu. Makanya para malaikat imanna para malaikat mah la yajidu walayan khusus. Imanna para malaikat mah teu nambahan teu ngurangan. Naon sababna? Sabab malaikat mah diciptakeun ku Allah ngagaduhan akal tapi teu ngagaduhan nafsu. Makanya para malaikat mah la ya'sunallaha bima la ya'suna bima amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tara maksiat ka Allah Subhanahu wa taala jeung midamel sakumaha anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ku Allah Subhanahu wa taala dipiwarang ngos tasbih sampai kiamah. Malaikat ngos tasbih taat ka Allah Subhanahu wa taala. Aya malaikat anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala piwarang ayeuna nangeu aras. Maka sampai ayeuna terus eta malaikat nanangeu aras. Naon sababna? Sabab malaikat mah teu dipaparinan ayeuna nafsu ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya imanna para malaikat mah la yajidu wa la yanqusu, teu berkurang teu bertambah. Malaikat para doraka ka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat masuk bidamel kana sakumaha ayeuna anu dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah para malaikat. Katilu makhluk anu diciptakeun ku Allah teh nyata anu ngagaduhan akal sareng nafsu. Nyata saha? Urang jalmi. Makanya ayeuna jalmi mah eta di mana-mana jalmi akalna tos ngelehkeun ayeuna nafsuna tos dielehkeun ayeuna nafsuna tos ngelehkeun kana akalna. Akalna dikuasai ku nafsuna, maka jalmi lebih sasar tibatan sato. Sakumaha dawuhan Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Di mana-mana ayeuna manusia akalna tos dielehkeun ku nafsuna, mangka eta jelma lebih sasar tibatan ayeuna sato. Lebih ayeuna sadis tibatan sato. Di mana-mana eta si jalma teh akalna tos dikuasai ku nafsuna. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Lebih sasar tibatan sato. Contoh weh ayeuna doma, di mana liar doma karena ayeuna kebon batur. Upama teh mah doma ayeuna ngencar kana naon? Kana kebon sampo batur. Eta doma paling nu didahar ku doma naonna? Daunna hungkul.
Tapi ketika jelma tos dielehkeun akalna, tos dikuasai akalna ku nafsuna, di mana-mana jalma leos ka kebon batur, manehna aya rasa hayang naon, hayang maling eta naon. Kebon ayeuna sampe, lain ala kadar ayeuna naon, lain ala kadar dauna hungkul anu diala. Dauna diala. Terus tangkalna dibawa ka imah, malah kurang keneh naon dirabut beuti lagi diala. Ketika naon, ketika eta jelma dielehkeun akalna ku nafsuna, dikuasai akalna ku nafsuna, maka leuwih sasar tibatan naon, tibatan sato. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pada nyiptakeun khalifah di muka bumi ieu, saha anu dibade diciptakeun ayeuna dijadikeun khalifah di muka bumi ieu teh nyaeta jelema. Naon sababna cenah pangna disebut jelema? Saali teu ieu mah. Pangna disebut jelema teh sabab bijilna cenah tina beuteung emak. Dalamun ayeuna bijilna tina beuteung bapa mah moal jelema, pasti jelema leres teu. Tah eta teh jelema Allah Subhanahu wa ta'ala bade nyiptakeun ayeuna khalifah, ngajadikeun khalifah di muka bumi ieu nyaeta jelema. Malaikat protes ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha pidau Allah, wa idzu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bidau Allah Subhanahu wa ta'ala wa alam bi muradihi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah arek nyiptakeun, arek ngajadikeun ayeuna manusia janten khalifah di muka bumi ieu, maka para malaikat protes ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Gusti, tong jelema anu dijadikeun khalifah di muka bumi ieu, naon sababna? Sabab jalma mah bangkawarah. Engke di muka bumi ieu pasti loba jalma anu ninggalkeun salat, pasti loba jalma anu ninggalkeun ayeuna pengajian, pasti loba jalma anu jarurudi, pasti loba jalma anu korupsi, pasti loba jalma anu saling paehan. Hancur Gusti muka bumi ieu lamun jelema dijadikeun khalifah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat protes ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bumi oge protes ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur bumi, Gusti terido abdi teu santuju bahwa jelema dijadikeun khalifah di muka bumi ieu. Naon margina engke loba jalma anu ayeuna leumpang dina pamongkulan saur bumi. Loba jalma anu ninggalkeun salat, loba jalma anu ninggalkeun ayeuna tolab ilmu, loba jalma anu saling paehan. Terido Gusti abdi teu santuju jelma dijadikeun khalifah di muka bumi ieu. Langit, malaikat, bumi protes ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha walaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin rahimakumullah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bidau Allah Subhanahu wa ta'ala
inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah, sesungguhnya kami lebih uninga tibatan aina para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun para anbiya sareng mursalin, dimulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kautamian sareng ayeuna kaunggulan Nabi Adam anu luar biasa. Kasabaran ayeuna naon? Nabi Ayub anu sakitu luar biasa. Kasabaran Nabi Yusuf anu sakitu luar biasa. Malah ayeuna malaikat ningali kana akhlakul karimah junjunan urang Nabi akhir zaman nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saenggakeun malaikat takjub ningali naon? Ningali ayeuna keimanan na keimanan para anbiya sareng mursalin. Anu mana keimanan para nabi sareng mursalin mah yajidu wala yanqusu, bertambah henteu berkurang. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap tahun, setiap ayeuna poe malah para anbiya sareng mursalin mah iman teh nambahan teu ngurangan. Saenggakeun para malaikat takjub ka Allah Subhanahu wa taala ku ningali ditingalikeun ayeuna kunaon akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu wengi ayeuna kurang diperingati, anu wengi ayeuna kurang takdim kana dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan urang ngayakeun muludan teh teu aya sanes. Anu pertama, tujuan urang ngayakeun muludan teh syukron lillah li ijadihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Urang tujuan ngayakeun muludan teh teu aya sanes syukron lillahi ta'ala, syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Kusabab naon? Liijadihi sallallahu alaihi wasallam, diwujudkeun dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana Kanjeng Rasul teh rahmatan lil alam, nyaeta janten rahmat ka ayeuna sadayana alam. Sakumaha ayeuna pidawuh Allah Subhanahu wa taala, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing saja anu teu syukur kepada manusia lam yaskurillah, mangka eta si jalmi moal bisa syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang janten umat Kanjeng Rasul teu syukuran kana dilahirkeun junjunan urang, mangka moal bisa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana masa Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah, Kanjeng Rasul anu parantos nyalametkeun urang sadayana di dunia wal akhirah, di dunia sareng di akhirat. Anu mana Kanjeng Rasul nyalametkeun manusia di dunia sareng di akhirat. Sakumayun kiduna minan nar wa yahju minaz zulumati ilan nur. Anu mana Kanjeng Rasul teh nyalametkeun urang sadayana dina neraka. Anu tadina saatan lahir ka junjunan urang Kanjeng Rasul eta jelema teh jahiliyah bodoh, saenggakeun tos aya tina pinggir neraka jahanam. Lahir junjunan urang nyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu man urang alhamdulillah yakhruju minaz zulumati ilan nur, dikaluarkeun anu tadina ayeuna tina sifat kabodohan jelema barodo ilan nur kaya ayeuna nur cahaya Kanjeng Nabi nyampai ka ayeuna ka Cipeut teuing. Saenggakeun loba kiai loba ustad ayeuna kersana aa masyaallah. Guru urang sadayana anu mana masiat pituah ka urang sadayana, urang doakeun urang sadayana pamudah-mudahan kersana aa, pamudah-mudahan masih ditambih-tambih barokah ilmuna,
masih ditami-tami barokah ayeuna rizkina oge pamudah-mudahan masih diistiqomahkeun ayeuna tina paulang urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu teh berkat saha? Berkat dilahirkeunna junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu asalna jalma barorodo ayeuna nyebar agama Islam sampai ka Cipeuteuy. Nyalamatkeun jalmi junjunan urang nyata dunia sareng di ayeuna di akhirat. Tah mangka urang wajib sakedahna pikeun urang kudu diperingati syukuran ka Allah Subhanahu wa taala karena mi'emut jasa beliau, mi'emut karena dilahirkeunna junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha beda Allah tadi lam yazkurin nas lam yazkurillah, moal bisa syukur kapada moal bisa syukur ayeuna lamun si jasa sajalmi anu tu syukur kapada jalmi maka moal bisa syukur ke Allah Subhanahu wa taala seperti urang teu syukur karena dilahirkeunna Kanjeng Rasul maka moal bisa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kudu syukur karena anu jadi indung bapa. Naon sababna wasilah sareng sababiah syariat ayana indung bapa ayana urang lahir ke alam dunia. Cing ayeuna sim kuring bade naros. Kira-kira lamun teu aya sabab syariat indung bapa aya urang di alam dunia. Moal mangka urang kudu syukuran kanu jadi indung bapa urang. Lamun urang hayang mulia hoyong barokah hirup urang mangka urang naon kudu ayeuna penta hormati anu jadi indung bapa urang, suhunkeun doa anu jadi indung bapa urang. Walaupun ayeuna urang upami teh mah hoyong barokah kahirupan urang, barokah rezeki urang, barokah ilmu urang, aber-aberan ayeuna neangan naon? Neangan guru spiritual supaya hidup urang hayang barokah. Sehingga sok sejarah ka para wali malah para wali semua diziarahan. Tapi indung bapa urang teu dihormati, indung bapa urang disafirakeun ka hijab eta doa sekaligus doa para wali. Anu mana hadirin wal hadirat rahimakumullah, doana ayeuna indung kanu jadi eta sapertos doana para anbiya kanu jadi umatna. Sakumaha pidawuh ayeuna Rasul du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doana nu jadi indung bapa kanu jadi anakna kadu'ail anbiya li ummatihi nyata saperti doana anu jadi nabi ka umat. Dina pada wajah sabah naonana di dinya aya tasbih pasti aya wajah sibih kaituna. Naon dina pada wajah sabah naonana nyata dina pada wajah sabah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sim kuring rarencangan cenah cek guru spiritual teh teangan ku maneh air mata buaya, manehna bang ka ditu ka dieu neangan air mata buaya teka pangi dah hese sing horeng sepuh air mata buaya teh naon jimat nu paling ampuh teh nyata naon air mata ibu anu aya nyata naon doa anak anu jadi indung bapa. Jadi lamun urang hayang mulia hayang berkah penta doa anu jadi indung bapa sok sanajan urang berkah tukar ka dieu milarian doa. Urang ayeuna ngajarahan para wali hoyong barokahna tapi urang ayeuna tadi dikaridho kudu jadi indung bapa
mangka doa teh terhalang kahijab anu mana anu jadi indung bapak urang simkuring kantos kapungkur nuju ayeuna mah santren sok ayeuna simkuring resep nepangan ayeuna jalmi alim pun guru anu luar biasa kata saupanana diantawisna simkuring kantos nepangan ayeuna guru di Banten Abu Yamun pasirnya simkuring ke simkuring naros Abu ya mama naon ayeuna ilmuna kumaha carana lamun aya doa naon doana supaya simkuring hayang barokah anu disebutkeun ku simkuring mah sanes beunghar dikabungkeun di barokah dibarokahkeun rezeki dibarokahkeun ilmu dibarokahkeun kahirupan urang maka saur pun guru lamun hoyong barokah mah suhunkeun doa anu jadi indung bapa suhunkeun doa anu jadi indung bapa eta kunci kasuksesan urang kunci kasuksesan urang lamun urang cenah hayang barokah ayeuna rezeki hayang barokah usaha mangka peta doa anu jadi indung bapa malah simkuring kamarinya hoyong ngayakinkeun kayakinan simkuring maka simkuring kamari hoyong barokahna ayeuna jarah kacikundul eta mah nyimah nyarios sakedah saalitnya simkuring dikertakeun tina manah naon nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kumaha cenah ayeuna jarah aya di simkuring mah jalmi cenah jarah teh cenah musyrik cek simkuring jarah nu kumaha heula anu musyrik lamun menta ka kuburan abi hayang beunghar kuburan abi hayang anu eta mah musyrik nganaon ngaduakeun kepercayaan aya kakuatan salin kakuatan Allah musyrik tapi lamun kieu mah urang jarah ka Cikunu jarah ka Pamijahan jarah ka Wali Songo ngadoa ka saha ngadoana ka Allah Subhanahu wa taala hayang panggugikeun ku barokahna para wali dua urang cing kira-kira na musyrik mah tawasul urang dina tempat ayeuna anu naon anu yakin diijabahna tempatna para wali ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala urang hayang naon dihasilkeun mah maksud eta mah wasilah syariat teu musyrik lamun musyrik mah langsung urang menta ka kuburan hayang beunghar hayang anu eta mah musyrik simkuring kamari nya ka ditu nya kagertes dina mana ya Allah nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala simkuring tunjukkeun jalan simkuring hayang dibarokahkeun Gusti ka Gusti nyuhunkeun eta pas kitu pertengahan simkuring naon kabungkeun anu kabayang teh imut wajahna imut anu kabayang berarti eta kahijikeun naon keyakinan pikeun simkuring bahwa imut anu naon anu mata urang ayeuna naon bisa urang mulia bisa urang ayeuna hirup urang barokah nyata naon doa anu jadi indung bapa maka hadirin wal hadirat rahimahullah jaga kehormatan anu jadi indung bapa suhunkeun doa anu jadi indung bapa insyaallah kehidupan urang dibarokahkeun ku Allah Subhanahu paling luhurnya penganana meh teu ka eta baterena meh teu ka puter sakumaha simkuring tadinya nuju sonten sesengajanya ngaos keburang kali anu mana nuju nguningakeun kana padilah urang ayeuna naon padilah urang nyieun kasayang anu jadi indung bapa urang ayeuna simkuring bade tumaros ka anu hadir khususna dina yaumi hayang teu urang kali urang naon
midamel kasayang ka urang. Murang kali orang naon ngahormat kanu jadi indung bapa. Maka urang hayang dihormat kanu jadi anak urang. Maka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abaakum tabatru abnaukum biru ngadamel kasayan cenah anjeun kabeh abakum ka bapa-bapa anjeun kabeh. Maka lamun urang hayang naon hayang budak urang bageur hayang dihormat kudu jadi budak urang, maka tabarrukum abnaukum, maka urang kudu naon kudu midamel kasayang kanu jadi naon ibu inung bapa urang. Biru abaakum midamel kasayang anjeun kabeh cenah kanu jadi inung bapa. Maka lamun urang midamel kasayang kanu jadi inung bapa urang, tabarrukum abnaukum, maka anak-anak urang insyaallah midamel kasayang ka urang. Malah lamun urang hayang naon hayang dihormat kanu jadi inung bapa urang, maka urang kudu ngahormat kanu jadi urang hayang dihormat kudu jadi anak urang, maka urang kudu ngahormat kanu jadi inung bapa urang. Urang mah kumaha hayang dihormat kudu jadi anak urang, tapi urangna ka inung tara ngahormat, ka inung bapa tara ngahormat. Matak lamun budak ayeuna bangor tong disalahkeun budak. Urang emang heula meureun kakolot kumaha. Lamun urang hayang budak soleh, mangka urangna kudu soleh simkuring gantos. Narosnya ka Habib cita kumaha suka sangkan urang gaduh urang kalih anu soleh. Mangka lamun hoyong gaduh cina murang kalih anu soleh, mangka kolotna kudu soleh. Sok bira urang lamun budak urang hayang ngawaro ayeuna salat ka masjid, kolotna urukan ku kolotna naon salat ka masjid. Ieu mah kumaha nitah ka budak naon ngaji, nitah ka budak ayeuna salat ka masjid berjamaah, tapi kolotna henteu salat berjamaah, kolotna kalkah nonton TV moal diwaro ku budak. Lamun urang hayang naon budak urang hayang soleh, mangka nu jadi kolotna kudu soleh. Sareng eta kautamian ayeuna urang anu ngahormat kanu jadi bapa urang diatawisna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyangemkeun birrul walidain kifaratun minal kabair. Midamel kasayang kanu jadi inung bapa urang teh eta teh kifaratun anil kabair, ngajantenkeun kifarat tina dosa ageung, ngajantenkeun kifarat tina dosa ageung. Dihampura kusabab naon kusabab urang ayeuna ngahormat midamel kasayang kanu jadi inung bapa urang. Malah simpuring ayeuna aya ieu mah simbolnya pun guru lamun urang cenah hayang diberkahkeun rezeki salit ieu mangka urang kudu naon kudu ayeuna midamel kasayang anu jadi kanu jadi inung bapa urang. Simbolna kieu mantena eta mah satu simbol cek simkuring mah lamun urang gaduh katuangan tong waka ayeuna dugi ka bumi urang sateu acan ayeuna ngalewat heula kanu jadi imah ibu bapa urang. Berarti kumaha lamun urang hayang barokah rezeki urang tani urang hayang barokah samemeh dijual upami urang contoh melak naon melak ayeuna boteng. Lamun hayang dibarokahkeun eta tani urang mangka naon pangheulana anu ngasaan kana eta boteng teh kudu saha? Inung bapa ulah kieu mah kumaha? Inung bapa mah pamere teh panyesaan teu kenging.
lamun urang naon hayang dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sainggakeun Kanjeng Rasul nyangemkeun man wa doa to'aman sing sajalma anu nyimpen kana katuangan toiban anu sae pi baitihi di bumi na eta si jalma teh disimpen katuangan anu sae wa kalahu dunal walidain terus dituang ku nyalira ibu bapana teu ngarasaan kana eta katuangan. Maka bidauh Kanjeng Rasul ahramallahu taala ladzidut ta'amil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun kieu naon ngasaan kaenakan katuangan surga. Jadi lamun urang ayeuna gaduh katuangan anu sae, boh ayeuna urang ngagaduhan anggur, ngagaduhan naon deui, ngagaduhan ayeuna daging sapi tuna di bumi urang, komo deket jeung ibu bapak urang mah ibu bapak teh teu kabagean, teu inget kanu jadi inung bapak urang. Dituang ku nyalira inung bapak urang teu kabagean, mangka saur Kanjeng Rasul ahramahu wa ta'ala ngaharamkeun Allah Subhanahu wa taala eta si jalma teh ngasaan kana kaenakan lazah-lazahna naon kaenakan katuangan surga. Mata sakali disimkuri nya umat kasadayana jaga perasaan anu jadi inung bapak urang, hormati anu jadi inung bapak urang. Lamun hirup urang hayang mulia, hirup urang hayang barokah. Tapi anu disebut ayeuna ibu bapak teh geuninnya Imam Ghazali nyangemkeun aya 3 ibu bapak urang teh. Kahiji ibu man walada, ibu bapak urang teh jalma anu ngalahirkeun urang nyaeta ibu bapak. Anu kadua cenah Imam Ghazali nyangemkeun inu disebat ibu bapak urang teh nyaeta bapak ibu bapak urang teh kadua man zawaja, jalmi anu ngarabikeun ka urang saha mitoha. Sami mitoha ge teh ibu bapak urang ulah kieu mah ya mere teh ka inung ge bapak ari mitoha teh dipikirkeun. Sami eta ge ibu bapak urang kudu dijaga ku urang, kudu dipenta naon doana ku urang sadayana. 2 anu katilu ibu bapak urang teh nyata man alama, jalmi anu ngawurukan ka urang, guru urang kudu dijaga. Di dieu anu ngawurukan teu potot-potot, teu bosen-bosen ka urang lillahi taala setiap mingon. Oge ayeuna Kang Ustad di dieu ayeuna setiap mingon ayeuna naon ngawurukan ka urang, mangka penta doana ku urang. Penta doana anu jadi guru urang. Sabab Imam Ghazali nyangemkeun anu disebut inung bapak teh aya 3, hiji man walada, jalmi anu ngalahirkeun urang. Kadua man jawaja, jalmi anu naon anu ngawinkeun ka urang nya tapi toha urang. Sami eta ibu bapak urang. Katilu man alama, jalmi anu ngawurukan ka urang. Nya malah anu janten guru teh sanes eta wae. Janten guru teh merasa berarti di dieu akang sakeluargi keluarga besar naon angayakeun ayeuna perguruan silat. Perguruan eta teh guru, masya Allah mudah-mudahan dimanfaatkeun ku murid-muridna amin. Sareng mudah-mudahan akang diri dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mamalah Imam Syafi'i mah nya suatu ketika Imam Syafi'i geuninnya ayeuna ditaros ku jamaah cenah Imam Syafi'i kumaha cirina ayeuna balegna anjing. Kan Imam Syafi'i lain tukang urus anjing, bingung meureun ngajawab nek kumaha cirina balegna anjing. Nya ku Imam Syafi'i eta teh dinaon
di teu langsung diwaler sur Imam Syafi'i mingon payun ayeuna insyaallah diwaler ku Imam Syafi'i. Tak urang kitu nya ku katawadoan naon katawadoan Imam Syafi'i teu langsung diwaler. Batak sebagai orang ayeuna mualim, sebagai ustad, kiai, di mana-mana ditaros ku ayeuna masyarakat, ditaros ku jamaah, anu mana orang teh kirang paham, maka orang teh tong ayeuna wa kadiwaler, tingali heula mankul anhuna, tingali heula naon ayeuna kitabna suparos ayeuna yakin kana ngawaler eta pertarosan. Ya Imam Syafi'i meureun ayeuna eta teu diwaler ku Imam Syafi'i. Da Imam Syafi'i meureun bingung teu apa kumaha naon. Balikna eta anjing ka dieuna Imam Syafi'i haros meureun alamun urang hayang nyaho hoyong terang kana balikna anjing ku tatinangtos kudu naon nanyakeun ka tukang anjing. Ya Imam Syafi'i dongkap kana sok urus anjing naroskeun. Kumaha cenah balikna anjing? Nya cina balikna anjing teh diwaler ku eta jalmi bahwa balikna anjing teh di mana-mana kiih sok diangkatkeun sukuna sabelah. Eta teh ciri cina naon bahwa eta anjing teh geus balik. Duka simpring can merhatikeun ari kicik anjing nu alit geura di mana maena kiih sok diengkekeun tara ciga namanya. Di mana-mana ayeuna geus balik meureun karak eta teh naon? Si sukuna teh diengkekeun sabelah. Ya, tah eta bataknya di dieu. Lamun aya jalmi nya, aya jalmi anu papangna teh bari nangtung engkekeun sabelah. Naon sabab eta mah kalakuan anjing. Naon ayeuna papang bari nangtung mah kumaha adab-adabanana. Adab-adaban geura orang qadoil hajat mah nya urang teh kedah naon? Kedah bari naon? Dongko. Bari tekenging ayeuna dipayunkeun kaki belah. Lamun dina tempat anu terbuka, di mana-mana kahampangan eta dipayunkeun ka kiblat seperti di kebon. Di mana deui? Di lapang. Dina sohro, dina tempat anu terbuka seperti di kebon, di lapang jeung lain sabangsana nu tutup. Lamun eta kahampangan sanganya dipayunkeun ka kiblat hukumna haram. Kumaha lamun di tempat ayeuna anu khusus pikeun ayeuna qadoil hajat, khusus pikeun kahampangan sareng kabeuratan, henteu ari haram mangan hukumna makruh. Tingalinya dina kitab ayeuna Fathul Mu'in ya Nahdlatul Thalibin geuning di mana-mana adab-adaban ayeuna qadoil hajat teh diantawisna ulah ayeuna mayunkeun ka kiblat. Jadi mana kahampangan teh ulah mayun ka kiblat. Malah lamun tina tempat anu terbuka mah urang kahampayangan mayun ka kiblat hukumna haram. Lamun di WC hukumna makruh. Makta lamun urang ngadamel WC wayahna kloset ulah mayun ka kiblat. Naon sababna? Sabab ge hese. Naon? Ayeuna ngajagina ka ditu. Di mana-mana lamun ayeuna WC geus mayun ka kiblat otomatis. Leung lamun jalma anu naon? Anu ngerti eta pikeun jalma anu teu ngerti. Pasti naon? Di mana kabeuratan sareng kahampangan teh pasti mayun ka kiblat. Hukumna makruh lamun di WC mah. Batak urang kayaknya titip lamun urang ayeuna naon ngadamel WC wayahna ulah mayun ka kiblat. Karena hukumna makruh hukumna lamun urang kahampangan sareng kabeuratan mayun ka kiblat. Kumaha cenah aya pertarosan cek bapak-bapak teh. Ari badan mah mayun ka kiblat, ari gagaduhan dikumahakeun. Dipengkolkeun ka kiblat makruh teu? Coba makruh teu? Henteu wios sok sanajan ayeuna naon? Ayeuna badan mayun ka kiblat ari gagaduhan dipengkolkeun. Henteu dipancarkeun ka kiblat, henteu teu makruh. Sawios. Bingung eta heueuh lamun pamekeun. Coba lamun istri bisa moal. Mayase istri mah piraku lamun ayeuna istri geus ayeuna kloset na WC na geus payun ka kiblat eta di mana kahampangan hayang naon di
engkong ke naon karena lain kiblat atau hese ari pamagat gampang di mana meureun badan mayun ka kiblat ieu naon dipekol ke tina kiblat sawios teu makruh mata urangnya lamun ngadamel WC wayahna ulah naon mayun ka kiblat hukumna makruh tawidi karo tadi ayeuna Imam Syafi'i ditaros ku sahabat anu mana Imam Syafi'i teh ayeuna ditaros ayeuna ku sahabat ku jamaahna kumaha balegna anjing nya Imam Syafi'i naros ka saha ka tukang anjing nyaeta balegna anjing nyaeta naon di mana kieu sok ayeuna naon diengkekeun ayeuna sampeana sabelah eta teh cenah cirina balegna anjing pas ayeuna meureun mingonan deui diuningakeun ku Imam Syafi'i bahwa kana eta pertarosan anu mingon payun nyaeta naroskeun kumaha balegna anjing diwaler ku Imam Syafi'i kana sakumaha per ayeuna waleran anu tadi nyaeta di mana-mana naon di mana-mana ayeuna kahampangan eta sok sampean teh sok diengkekeun sabelah. Teras kadiana suatu saat Imam Syafi'i nuju naon nuju di majlis nuju ngayakeun pengajian anu mana eta teh naon anu pernah diguruan ku Imam Syafi'i naros ngan ukur ngaguruan teh naros balegna anjing lewat ka eta majlis ku Imam Syafi'i dihormat kumaha Imam Syafi'i nangtung batak lamun urang ngahormat kanu jadi guru ngahormat kanu jadi ayeuna abuya ngahormat kanu jadi habaib ngahormat kal jalma alim nyaeta naon urang teh dengan cara urang teh naon nangtung ngahormat kajeng ayeuna Imam Syafi'i nangtung ngahormat kanu jadi guruna anu mana guruna teh ngan ukur naon naroskeun kana balegna anjing urang ayeuna ko ayeuna kersana nya anu ngadidik ka urang kedah dihormat kudu jadi urang supados naon supados hirup urang teh barokah dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala akang ayeuna di dieu ngayakeun ayeuna perguruan silat eta teh ngajadikeun guru naon sababna sabab eta teh lamun urang tiasa nyanakna mah manfaat pikeun naon ngajaga naon ngajaga urang ngajaga kaituna mah naon pamudah-mudahan masing tiasa ngajaga tiasa di mana-mana kiai anu riro gahala ustad anu riro gahala santri anu riro gahala pangpayuna naon ngabela ka ustad pangpayuna diamalkeun eta ilmu ngabela ka sa ngabela ka kiai kene ngabela ayeuna ka ajengan pamudah-mudahannya di desa dayana murang kali pamudah-mudahan sing jantankeun pembela agama amin ya Allah ya rabbal alamin pamudah-mudahan masing dijantankeun ku Allah Subhanahu wa taala anu ngabela kiai anu ngabela ayeuna ustad anu ngabela para santri amin ya Allah ya rabbal alamin wajib kudu dihormati guru lamun hirup urang hayang barokah moal ayeuna barokah ilmuna lamun naon lamun anteu takdim kanu jadi guru moal barokah ayeuna naon dunia kahirupan moal barokah lamun ayeuna naon ngaraheutkeun manah anu jadi inung bapa moal barokah guru lamun ngaraheutkeun manah anu jadi guru wayahna ieu mah kumaha kiai di pasean masyaallah moal barokah hirupna moal barokah hirup tah urang ayeuna anak kudu syukur kanu jadi inung bapa karena inung bapa teh ngajadikeun sabab ayana anak lahir ka alam dunia nya kitu keneh ayeuna anu miskin kudu syukur kana ayana anu beunghar sok wasilah ayeuna anu beunghar manehna boga pagawean kadieuna bisa nganapakahan naon anak pamajikan maka kudu syukur anu miskin kudu ayana anu beunghar nya kudu keneh anu beunghar kudu syukur kana ayana anu miskin geura lamun anu beunghar ayeuna teh eueuh anu miskin kabeh urang cibeut deui ayeuna beunghar
loba sawah cing kira-kirana aya nu kuling ngaramet moal upama teh mah akang ayeuna beunghar kabeh sacipeut teh ieu sawah teh nu akang cing kira-kirana lamun eueuh anu miskin aya moal anu kuling ngaramet moal lamun eueuh anu miskin moal aya nu kuling macul moal aya nu kuling ngagebot matak anu beunghar kudu syukur kana aya anu miskin. Naon sababna? Sabab lamun ayeuna jalma beunghar kabeh ripuh. Meureun ayeuna macul kudu ku sorangan. Naon di ngaramet kudu ku sorangan, ngagebot kudu ku sorangan. Masyaallah, matak anu beunghar kudu syukur kana ayana anu miskin. Nya kitu keneh. Anu boga ilmu kudu syukur kana ayana anu bodoh. Gerak lamun jalma ayeuna teh pinter kabeh bisa moal amal ilmu. Mau lamun ayeuna jalma teh palilinter kabeh eueuh anu bodoh maka moal bisa naon ngamalkeun kana eta ilmu mata kudu syukur. Ku sabab ayana anu bodoh mangka anu boga ilmu bisa ngamalkeun ayeuna ilmuna kaituna ngajantenkeun ladang amal majraatul akhirah. Ya kitu keneh anu bodoh kudu syukur kana ayana anu boga ilmu masyarakat di urang Cipeuteuy kudu syukuran kayana Kang Ustaz kudu syukuran kayana anu boga ilmu di dieu. Naon sababna tanpa aya anu boga ilmu maka moal bisa aya anu duduhkeun ka urang mana hak mana batal mana bener mana salah. Tah urang kudu syukuran janten jalma bodoh kudu syukur kana ayana jalma anu boga anu tadina urang teu apal rukun salat kadieuna urang kusabab ayana naon guru urang jadi apal kana rukun salat anu tadina urang teu apal bahwa eta teh haram nya dibejaan jadi apal anu tadina teu apal kana syarat ayeuna naon kana syarat sahna salat he kadieuna naon dipapai ku kersana guru urang dina bingonan jadi apal mangka urang kudu syukur sebagai jalma anu bodoh kudu syukur kana ayana jalma anu berilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi urang ayeuna tina ieu wengi nyaeta ngayakeun takdiman wa takriman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taya sanes urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Karena naon parantos dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mandar urang sadayana pamudah-mudahan engkin di yaumil kiamah urang sadayana kenging syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana geuning sim kuring masuk ngajengkelkeun aya sebagian jelema tapi ku sim kuring mah geus teu direkan nu kitu. Naon cenah ayeuna muludan bid'ah eueuh di dituna, tahlilan bid'ah eueuh di dituna. Eta teh jelema anu kitu teh kurang pergaulan, kurang ilmu. Naon manehna teh belajarna teh lain naon, lain ti ulama nu kitu. Naon sababna cek saha muludan eueuh di dituna. Ieu awas ieu dalil muludannya. Dalil kana ayana muludan orang memperingati karena dilahirkeun junjunan Kanjeng Rasul ditaros ku para sahabat. Karena Kanjeng Rasul sok puasa Senin. Cek sahabat, ya Rasulullah kunaon ayeuna Kanjeng Rasul setiap hari Senin sok puasa malah disunatkeun kan ka urang di mana Senin Kamis kudu sunnah urang puasa. Ditaros ku sahabat bahwa Kanjeng Rasul setiap hari Senin sok puasa diwalar ku Kanjeng Rasul. Pangna ayeuna Kanjeng Rasul setiap dinten Senin puasa zaka yauma wulidu bihi sur Kanjeng Rasul poe Senin teh hari dilahirkeun junjunan urang. Cek Kanjeng Rasul eta poe Senin teh yauma wulidu bihi nyata hari dilahirkeun kami sur Kanjeng Rasul. Makanya Kanjeng Rasul mi emut karena dilahirkeunana, nginget-inget karena dilahirkeunna Kanjeng Rasul, maka setiap dinten Senin Kanjeng Rasul sok puasa.
ku ngayakeun ayeuna puasa. Mi emut Kanjeng Rasul teh ku ngayakeun ibadahnya da puasa. Seperti urang mi emut kana dilahirkeun Kanjeng Rasul setiap bulan mulut urang gebiar. Ahli sunnah wal jamaah ngayakeun takdiman wa takriman dilahirkeun junjunan. Ku ngayakeun naon? Ayeuna ku ngayakeun urang samodel kieu. Ieu teh hiji ciri urang teh naon? Mi emut kana naon? Dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta dalil hadis dalil naon mulu dan Kanjeng Rasul ge naon mi emut kana dilahirkeun nyalira piraku urang sebagai umat naon teu memperingati kana muludan malah ku barokahna ayeuna syafaatna Kanjeng Rasul ku syafaatna Kanjeng Rasul anu mana pamana Kanjeng Rasul anu namina Abul Uzzah terang Abul Uzzah kadang-kadang lamun urang ayeuna ngadangu Abul Uzzah mah nya kadang-kadang santri ge seueur anu teu apal. Anu mana eta Abul Uzzah teh nyaeta saha? Nama aslina lamun nama populer nama saha? Abu Lahab. Anu mana eta Abu Lahab tos dicap ku Allah Subhanahu wa taala janten ayeuna naon? Ahli neraka jahanam. Kusabab eta Abu Lahab dina kayaan hirupna sampai pupusna teu iman ka Kanjeng Rasul, teu iman ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta maut dalam keadaan kafir. Sekaligus eta Abu Lahab teh ka mana Kanjeng Rasul, teu iman ka Kanjeng Rasul. Ngan Abu Lahab eta naon nalika ayeuna dinten Senen diringankeun siksaan ku Allah Subhanahu wa taala. Kusabab naon? Kusabab Abu Lahab teh naon? Bungah dilahirkeun junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji riwayatna kan Abu Lahab teh gacangna caritanya Abu Lahab teh ngagaduhan amat. Abu Lahab teh ngagaduhan amat abid. Cek ayeuna sepuh anu hadir di dieu teh naon cenah ayeuna disebut amat atanapi abid teh nyata amat teh ayeuna jalma anu teu acan merdeka. Ayeuna mah teu aya amat mah di urang mah teu aya. Lain pembantu amat mah sanes. Saperti kieu contona amat mah. Lamun urang upama teh mah ayeuna perang jeung naon jeung Israel upama teh ngabela agama Allah. Merangan ayeuna musyrikin, marangan ayeuna kafirin. Kadieuna pasti tangtu kadituna aya gonimah. Di mana-mana urang hasil perang teh hasil tina rampasan perang. Kadituna boh ayeuna upama teh Israel teh eleh. Kurang di perangan teh eleh, mangka eta hartana. Terus ayeuna di mana-mana aya parawana, aya jandana. Mangka eta teh jantenkeun gonimah lamun ayeuna eta awewe tawanan hasil perang disebut teh amat. Eta amat masa Allah hinana amat mah seperti ayeuna naon seperti sato bisa diperjualbelikeun. Amat bisa diperjualbelikeun, didagangkeun. Tah eta gacangna caritanya tah eta amat. Amat anu mana Abu Lahab teh ngagaduhan amat anu namina Siti Suwaibah. Anu mana eta Siti Suwaibah teh diparentah ku Abu Lahab piwarang naon ngurus ayeuna naon ngurus ayeuna anu janten kakak iparna nyata Siti Aminah anu janten ibuna junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sur merencek urang macur eta Abu Lahab Siti Suwaibah urus tuh Aminah anu janten kakak ipar kaula. Di mana-mana engke ngalahirkeun bejaan kaula. Keringkatna carita eta Siti Aminah ngalahirkeun junjunan urang. Habibanal Karim wa Nabiyanal Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyameureun ayeuna Siti Aminah naon laporan kanu janten ayeuna Sayyidna. Nyata Abu Lahab bahwa Siti Aminah parantos ngalahirkeun. Anu mana eta medan Siti Suwaibah teh mesti atanapi Abu Lahab anu mana Siti Aminah teh parantos ngalahirkeun.
Cek Abu Lahab, Aminah ngalahirkeun anak awewe lalaki. Lamun anak awewe paehan. Kitu kan kapungkur mah zaman jahiliyah mah teu acan ayeuna naon. Medal Kanjeng Rasul satatan dilahirkeun Kanjeng Rasul di mana-mana gaduh ayeuna murang kali awewe paehan. Eta berkahna naon? Masya Allah ya. Masya Allah. Mata kurang kudu naon? Kudu benar-benar takdim. Kanaon kajunjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awewe cenah lalaki, lala cenah meureun pameget, cenah meureun ayeuna Abu Lahab. Eta Abu Lahab teh bungah luar biasa. Luar biasa bungah karena Siti Aminah ngalahirkeun ayeuna Kanjeng Rasul sahinggakeun ayeuna si Abu Lahab ngamerdekakeun anu jadi amatna nyaeta saha? Siti Suwaibah. Siti Suwaibah dipergedekakeun ku Kanjeng Rasul Abu Lahab. Ku sabab naon? Ngaraos bunga karena dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta Abu Lahab mana cenah merdekakeun ayeuna amat masa Allah. Ku sabab naon? Bunga dilahirkeun baginda Nabi. Sehingga Siti Suwaibah dimerdekakeun ku saha? Ku Abu Lahab piwarang ngurus kadieuna ngindangan saha ayeuna Kanjeng Rasul. Anu mana sepuh sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah, eta hargana amate nyaeta sapertos ayeuna hargana onta anu sah diangge kurban. Kamari simkuring narosnya kaditu kan kantos simkuring gaduh rencangan ayeuna urang tangeung anu sok anu janten mutawib ayeuna mantena nyanakan jalmi anu umroh sareng haji. Naros simkuring cenah ari harga onta sareng simkuring teh ayeuna sabaraha di ditu. Cenah harga onta ayeuna anu sah dipake kurban teh 70 juta. Berarti eta harga amat teh sekitaran 70 juta. Ayeuna Abu Lahab kafir bolong kota teu wani berkorban ngamerdekakeun amat nyata hargana 70 juta. Piraku urang umat Islam tuani berkorban harta urang demi naon? Demi ayeuna memperingati gebiar dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana eta Abu Lahab ku saking bunga ayeuna ku sabab dilahirkeun junjunan wani Abu Lahab ngamerdekakeun ayeuna naon? Amatna nyata Siti Suwaibah. Kadieuna gancangna carita Abu Lahab ngantunkeun. Abu Lahab teh maot kalayan maut dalam keadaan kafir. Pas kadina kaimpekeun ku saha? Ku Abul Abbas, Sayyidina Abbas. Anu mana Sayyidina Abbas mah nyaeta naon? Islam. Kaimpenkeun ku Sayyidina Abbas tina eta impenan teh meureun ditaros mencara urang mah. Cemen hab kumaha maneh ayeuna di ditu? Cenah kaula mah jadi ahli neraka. Tapi kaula cenah setiap dinten Senin dientengkeun siksaan ku Allah Subhanahu wa taala. Ata fi yaumil isnin yuhaffafu anhu bisururi ahmada. Saur Abu Lahab, ata fi yaumil isnin kami teh cenah jadi naon? Jadi ayeuna ahli neraka. Ku sabab naon? Ku sabab teu iman, maut dalam keadaan kafir. Tapi cek Abu Lahab ayeuna ata fi yaumil isnin kami teh tina dina dintenan Senin teh yuhaffafu anhu dientengkeun siksaan kami ku sabab naon? Bisururi ahmada, ku sabab bunga kana dilahirkeun ka junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta ku syafaatna Kanjeng Rasul Abu Lahab ke kafir bolong kota dicap ku Allah Subhanahu wa taala jadi ayeuna ahli neraka. Tabbat siada abi lahabiu wa tab. Geus dicap Abu Lahab teh ku Allah Subhanahu wa taala jadi ahli neraka ku sabab bunga karena dilahirkeun junjunan urang sahinggakeun ngamerdekakeun anu jadi amatna setiap dinten Senin. Eta Abu Lahab teh diringankeun siksana ku Allah Subhanahu wa taala. Komo urang ayeuna umat Islam bari kayaan urang iman. Pamudah-mudahan kuasilana urang ngayakeun takdim wa takrim kana
lahirkeun junjunan urang pamudah-mudahan urang jaga di poe kiamah sing kenging syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah hiji ayeuna naon urang tujuanna ngayakeun muludan teh kahiji nyaeta syukron lillah, syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala li ijadihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam, nyaeta ku sabab dilahirkeun junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana Kanjeng Rasul teh jadi rahmat ka sadayana alam. Terus sepuh sadayana nyala 30 menit. Baterainya cukup ya. Terus anu kaduana tujuan urang ngayakeun mauludan Lajengnya tadi orang tujuan ngayakeun mauludan teh nyaeta aya sanes. Hiji urang syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala karena paratos dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana urang ngayakeun mauludan teh nyaeta lil mahabbah, cinta ka Kanjeng Rasul. Urang cinta ka Kanjeng Rasul lamun ditaroskeun ayeuna Bapa kira ayeuna cinta teu ka Kanjeng Rasul. Cinta pasti sadayana ge urang lamun ditaros cinta teu ka Kanjeng Rasul cinta. Tapi anu bahan pertaroseunana apakah Kanjeng Rasul cintaeun ka urang? Lamun urang ayeuna ngakukeun cinta ka Kanjeng Rasul berarti urang kudu cinta kana sunnah-sunnahna Kanjeng Rasul. Di antawis ayeuna jalmi hasil cinta ka Kanjeng Rasul teh kahiji nyaeta ayeuna ku maos sholawat, seueurkeun maos sholawat. Tadi kersana guru urang terus diuningakeun anu mana urang sadayana teh sadinten sawengi teh alhamdulillah nyaeta sok maoskeun sholawat, nyaeta salapan wangsulan jina nenekan ujung netepan. Alhamdulillah ngan saya namah kedah naon urang teh ditambih lamun bener-bener urang cinta ka Kanjeng Rasul seueurkeun maos sholawat. Naon sababna? Tadi kita sudah ningakeun man ahabba sayan aksarut tikruhu. Sing saha jalma anu cinta kana hiji perkara mangka pasti ayeuna teh naon sok seueur nyaritakeun kana eta perkara. Contoh lamun urang ayeuna pemuda akang cinta ka hiji awewe, pasti di mana-mana teh diomongkeun teh awewe jeung awewe. Lamun bapak geura ayeuna cinta kana naon urusan dunia. Contoh urang cinta karena urusan dunia upama teh mah urang nuju ngalektor arek tanur. Di mana-mana urang papangi teh pasti ngomongkeun teh pitanureun we. Teu kusabab naon? Urang cinta kana naon? Kana dunia. Malahnya urang mah geulingnya di mana nuju ayeuna urang di kebon. Komo keur di kebon teh urang resep upama teh mah kana dunia. Keur urang ayeuna dina hatena teh urang teh keur naon? Pitanureun. Resep urang kana dunia kana eta sawah. Aya we naon? Ngomong-ngomong ayeuna pitanureun di sawah. Nuju di ayeuna naon kantor pos. Nuju ayeuna di masjid ke lain kalakah wiridan nu diobrolkeun teh naon? Diobrolkeun teh naon pitanureun leres teu? Laras kasababna urang cinta urang kana eta naon? Kana eta dunia. Mata kurang seueur dicaritakeunana. Sedengkeun sepuh sadayana lamun urang cenah ngomong omongan dunia di masjid man takallama bi kalamid dunia
fi masjidin sing sajalma anu ngomong omongan dunia perkara dunia fi masjidin di masjid mangka yuhbitu amaluhu arba'ina sanatan maka dihapus amalah ku Allah Subhanahu wa taala eta si jalma anu sok ngomong urusan dunia di masjid 40 tahun. Masya Allah kunaon aku kenging-kengingna urang di masjid ngomongkeun urusan dunia dilaknat ku para malaikat dilaknat ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala maka sina ayeuna eta masjid rohna masjid unjukan ke Allah Subhanahu wa taala bebeja mencak urang masakia bebeja ka Allah Subhanahu wa taala anu mana di mana-mana ahli masjid sok ngomongkeun urusan dunia di masjid laporan yarfauna naon laporan ka Allah Subhanahu wa taala ngabejakeun Gusti cenah meureun si eta mah di masjid lain kalakah ayeuna zikir lain kalakah ayeuna maca sholawat kalakah naon kalakah ngomongkeun urusan dunia mangka eta yaqbalu al malaikatu menghadap malaikat kana eta rohna masjid kumaha ceuk malaikat irji'i balik tina anjeun masjid ka itu lain ieu teh lain masjidna anu ngapung lain rohna masjid bebeja ka Allah Subhanahu wa taala lamun ayeuna masjid Cipeuteuy anu ngapungna manating ayeuna naon manating ayeuna geger ieu mah rohna masjid anu beja ka Allah Subhanahu wa taala ngalaporkeun naon bahwa jalma anu sok ngomong di masjid cek eta malaikat irji'i balik cenah anjeun masjid naon margina margi ayeuna geus marentah cenah Allah Subhanahu wa taala ka para malaikat anhilakihim tina ngaruksakna eta jalmi-jalmi anu naon anu sok ngomong di masjid tah mangka urang lamun di mana-mana di masjid teu kenging urang ngobrolkeun urusan dunia nya kenging urang ngomongkeun urusan dunia tah eta jelema di mana-mana resep kana hiji perkara maka eta si jalma teh sok seueur nyarioskeun kana eta perkara lamun urang cinta ka Kanjeng Rasul maka di antawisna urang kudu seueur naon urang ayeuna maca sholawat lamun urang cenah maca sholawat sawangsulan maka eta dibales ku Allah 10 kali kasaya 10 kasaya di mana-mana urang maca sholawat 10 kasaya 10 kali maka dibales ku Allah 100 kasaya lamun urang maca sholawat 100 kali maka dibales ku Allah Subhanahu wa taala 1000 kasaya lamun si jalma maca sholawat 1000 kali maka yubasiru bil jannah maka eta si jalma teh bakal dibubungah ku surgana Allah Subhanahu wa taala bakal dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala maka urang hayu urang seueurkeun maos sholawat eta hasil urang hiji ciri urang nandakeun cinta urang ka Kanjeng Rasul nyata urang nyeueurkeun maoskeun sholawat ayeuna bil barakahnya dina ieu riungan urang supados riungan urang barokah urang sasarengan urang maoskeun sholawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinareng ieu jamaah mugi Gusti ijabah, mugi sing kersa ziarah ka Mekah sareng Madinah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinareng ieu jamaah mugi Gusti ijabah, mugi sing kenging syafaat ti junjunan Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemudah-mudahan ayeuna barokahna awasan salawat urang sadayana, pemudah-mudahan singajantenkeun saksi mungkin jaga urang sadana kenging syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana sembuh sadayana simkuring mendakan ya tina kitab Kifayatul Adqiyah, di mana-mana hiji riungan teu dibacakeun shalawat, maka sabada urang ngariung di eta tempat papisah, maka eta riungan ayeuna lebih bau di batan ayeuna bangke himar, ayeuna lebih bau di batan bangke kacipatil himar, lebih bau di batan bangke himar. Tapi sauihna di mana-mana eta hiji riungan diaoskeun shalawat, maka eta hiji riungan teh pinuh ku wawangian tanu ar-raihah, pinuh ku wawangian anu mana eta wawangian teh hatta tahtariku ilal arsy, anu mana eta wawangian teh tembus ka langit saenggakeun ayeuna tembus ka arasna Allah Subhanahu wa taala. Law eta mana kana eta wawangian teh sadayana makhluk di alam bumi ieu langsung kana eta wawangian, terkecuali manusia sareng jin teu ngangseung kana eta wawangian. Saenggakeun lamun ayeuna makhluk jalmi urang ngangseung kana eta wawangian, mangka urang teh lastagolu bitil karroihah, maka bakal katungkul ngangseung kana eta wawangian. Sabab naon? Enak-enak na ngangseung kana eta wawangian. Kusabab urang mah teu kaangseung ku urang. Eta naon? Barokahna di eta tempat naon diayakeun ayeuna naon dibacakeun shalawat, sehingga ke naon eta di ieu tempat teh pingunuh ku wawangian, sehingga ke naon nepi ngabedah ka ana arasna Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan ieu tempat dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta di antawisna jalmi ayeuna hoyong cinta ka Kanjeng Rasul teh nyaeta kunaon? Keunyeurkeun maca shalawat bisa hasil
ayeuna urang hiji cinta takdim kana dilahirkeun junjunan urang sallallahu alaihi wasallam. Jadi antawisna ulama nyangepkeun anal itina bi maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalmi anu bersungguh-sungguh bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam naon ayeuna ngarayakeun kana dilahirkeunna junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqdabil qurba mangka eta pang ageng-ageng tina di antarana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu dzalika bisa hasil urang ayeuna ngayakeun takdim ku Kanjeng Rasul teh nyaeta naon kahiji bid amit to'am kunyodakokeun katuangan alhamdulillah akang sakeluargi di dieu beserta ayeuna murang beserta ayeuna sapara kancanya perguruan silat sinar pusaka harapan ngayakeun emutan nyatukeun emutan demi terselenggarana ieu acara. Ayeuna naon ayeuna nyadiakeun katuangan hiji tawis ieu teh naon cinta ka Kanjeng Rasul hiji tawis takdim kana dilahirkeunna junjunan urang niatan dina hate urang ieu naon sedekah teh nyata hiji urang teh cinta ka junjunan urang takdim ka Kanjeng Rasul hiji biasa ku ngayakeun kadua wa qiraatul Qur'an kadua anak maoskeun Al-Qur'an arumana tadi alhamdulillah kusauna al-mukarram guru urang sadaya dioskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pamudah-mudahan eta hiji tawis urang teh naon cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katuluna nyaeta naon wa dzikrul qasaidin nabawiyah nyata naon ku nyaritakeun kisah-kisah ayeuna perjuangan kisah-kisah ayeuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil jeung diantawisna urang cinta ka Kanjeng Rasul teh wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam diantawisna urang cinta ka Kanjeng Rasul teh nyata naon nyaeta nasrus sunnah midama pasunatan Kanjeng Rasul wa minha hudurul jamaah diantawisna ayeuna sunnah baginda Nabi teh hadir ngalaksanakeun salat berjamaah. Jadi lamun urang cinta ka Kanjeng Rasul mangka kedah jagi urang lawan sunnah-sunnah ka Kanjeng Rasul diantawisna seueurkeun maos sholawat terus kadieuna maos Al-Qur'an terus kadieuna naon urang teh maca al-barjanji tah nyaritakeun naon ayeuna kisah-kisah ayeuna junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaituna hasil urang teh cinta ka Kanjeng Rasul teh kunaon ngayakeun urang hadir salat berjamaah malah diantawisna ayeuna jalmi aya sabara golongan anu didoakeun ku malaikat diantawisna jalmi anu naon intidorus salat ba'da salat jalmi anu ngantosan waktu salat sabada datangna salat sabada urang tos salat berjamaah cicing urang di masjid niatan urang iktikaf di masjid sampai isya nyata naon ngantosan waktosna isya eta teh urang hadir dina berjamaah teh hiji tawis urang cinta ka Kanjeng Rasul. Jadi lamun urang malah urang hayang didoakeun ku malaikat diantawisna urang teh naon ngantosan waktu salat sabada urang ngalaksanakeun salat urang contona tos netepan ayeuna maghrib terus urang teh naon itikaf di masjid ngantosan netepan isya tah urang salami ngantosan eta netepan teh naon didoakeun ku malaikat birrahmat wal maghfirah ku rahmat jeung panghampurana Allah Subhanahu wa taala. Diantawisna deui anu urang jalmi anu hayang didoakeun ku para malaikat anu mana eta jalmi pasti didoakeun ku malaikat nyaeta anu kaduana ngadawamkeun kana wudu urang bade bobo wudu heula bade urang ayeuna naon setiap ayeuna urang batal wudu teras urang ngadawamkeun wudu insyaallah eta jalmi didoakeun ku para malaikat malah lamun urang bade bobo sepuh sadayana urang teh kedah ngadawamkeun wudu malah tina kitab Ihya geuning nyanguningakeun di mana-mana urang ayeuna bobo kala ayaan urang teh gaduh abdas mangka urija ruh diangkat rohna eta si jalmi teh ka mana sampai ilal arsy ka aras
Jadi lamun urang ayeuna bobo urang boga wudu mangka rohna teh diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ka aras. Di mana-mana eta si jalma ngimpi mangka ngimpina teh bener. Jadi lamun ayeuna ros ka urang. Cenah kaula mah kami mah ngimpi penting ngimpi anu taros ku urang. Apakah marehna teh memeh bobona teh boga memeh ayeuna bobo teh boga wudu teu? Lamun eta ayeuna sata acan bobona naon boga wudu terus kadina ngimpi maka tina kita iya mangka eta ngimpi nanti bener kusabab naon di mana-mana orang bobo dalam keadaan suci rohna urija ilal arsi diangkat ke Allah Subhanahu wa taala ka aras. Di mana-mana orang ngimpi pasti ngimpi nanti bener eta diantawis urang anu kedah diamalkeun ku urang supaya urang ayeuna didoakeun ku malaikat diantawisna nyata urang teh kedah naon ngantosan waktu salat sabada datangna salat sareng urang teh kedah naon kedah ngadawamkeun kana wudu tanya sepuh sadayana. Jadi urang intina urang ayeuna ngayakeun muludan saperti urang ayeuna gebiar urang ngayakeun muludan teu aya sanes hiji urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kusabab parantos dilahirkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana urang teh mahabbah cinta ka Kanjeng Rasul. Naon sababna? Sabab Kanjeng Rasul mah cinta anu jadi umatna malah Kanjeng Rasul ketika ayeuna bade pupus masyaallah. Anu dipiemut ku Kanjeng Rasul teh lain harta, lain pamajikan, lain budak. Kadang ku Siti ayeuna Fatimah. Kanjeng Rasul ketika bade ngantunkeun ummati gimana cenah nasib umat kami sabada kami ayeuna ngantunkeun di mana ayeuna nasib umat kami sabada kami ngantunkeun eta kunyaahna saha Kanjeng Rasul kanu jadi umat anu kadua Kanjeng Rasul teh sabada ayeuna ngemutkeun ayeuna umat as-shalah nyata salat paur cina umat Kanjeng Rasul naon ngalalaworakeun kana naon kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala salat anu 5 waktu. Maka kedah urang dijagina netepan anu 5 waktu. Kadua nyata urang tujuan ngayakeun mauludan teh nyata mahabbah cinta kana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha ayeuna pidauh Kanjeng Rasul man ahabbani kana ma'i bil jannah sing sajalmi anu cinta ka kami seperti urang ayeuna ngayakeun muludan hiji tawis urang teh cinta ka Kanjeng Rasul kana ma'i bil jannah mangka eta jalma teh akan sasarengan cenah sareng kami surga jurakeun di surgana Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan urang sadayana khusus anu hadir di ieu tempat wabil khusus ayeuna akang sakeluargi beserta ayeuna sapara kanca ayeuna ngayakeun ieu muludan pamudah-mudahan urang sadayana sing diangkeun umat Kanjeng Rasul sing diangkeun ayeuna umat Kanjeng Rasul hiji tawis ieu ciri urang cinta ka Kanjeng Rasul pamudah-mudahan kaituna urang sing kenging syafaat di baginda junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sanes urang memperingati ayeuna dina ieu wengi teh man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Aya sanes urang teh hoyong kenging syafaat junjunan urang Kanjeng Rasul kin di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sepuh sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah sakitu anu kusim kuring tiasa kauningakeun hapunten anu kasuhun mungkin seueur lepatna tina nu nami disanggeun kusim kuring eta mah tina kabodohan sim kuring daresna mah eta masa-mata hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan teh ngajantenkeun wasilah sareng sababiah kana ningkatkeun amaliyah urang ningkatkeun kecintaan urang ka junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng doakeun ku urang sadayana pamudah-mudahan akang sekeluargi wasilah sareng sababiah ayeuna urang ngayakeun syukuran
Mudah-mudahan masih ditambih-tambih barokah ayeuna rizkina, masih ditambih-tambih barokah ayeuna ilmuna, masih ditambih-tambih barokah hartana, masih ditambih-tambih barokah ayeuna tina keluargana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana, pamudah-mudahan ieu ayeuna perguruan masing ditambih-tambih kemanfaatan ku Allah Subhanahu wa taala, sareng pamudah-mudahan masing disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala, pamudah-mudahan masing tiasa janten pembela agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng anu terakhir pamudah-mudahan ya akang sakeluargi anu mana paratos ngajantenkeun rutinitas setiap ayeuna sasih malam 13 sok ngayakeun takdim kana dilahirkeun junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung ayeuna taun payun langkung meriah langkung gebiar. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nate sakaune wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warga sadayana sakumaha tasihan pertos digarap kesan burung sadayana. Mudah-mudahan ieu sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat anu maslahat kanggo hirup kubu urang di alam dunia oge tiasa ngamanfaatkeun malah mandar janten kahirupan urang jaga di alam akhirat. Amin ya Allah. Jamaah rangkung sadayana rupina acara demi acara parantos sengse kan urang tutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapiatur kuring selaku pengatur waktu penata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.